Bismillahirrahmanirrahim. Babul khomis, bab nomor kalima. Ieu teh matak di bab-baban teh kamari mah aya 4 hadis, aya 4 asar, 4 makalah. Mun ieu mah aya 5 hadis, 5 makalah, 5 asar nu dicampurkeun ku ieu musannif tina bab nu ieu sadayana aya 27 pitutur genep tina hadis sittatu ahbar wal baki asarun makalah. Tina bab khomis nomor kalima dina kalima ieu anjeunna Kanjeng Nabi tos sasauran. Ruwiya diriwayatkeun ani Nabi katampi ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi mukaan kitab 4 ternyata rawi ieu urudna nujul urudul hadisna hebat. Kisah-kisahna. Kieu ye man saha jalma ahana aya istifab, aya istikor, aya zal. Saha jalma nu ngahinakeun. Jadi kumanya kadeung di lembur sok aya geuningan ajengan teh. Karakterna teh tara seueur heureuy, paminyarios kitu we geuningan. Matak tibra ngaji sok aya geuningan. Awas ulah ngomong kieu sia teh basa mau balikna ieu ajenganna simangan lah tunduk awas istikor sia tah awas ieu saha ayeuna mualimna anu pasti sia teh menerangkeun eta deui geura tuh heuh nyalengir awewe mah tuh nepikeun ka diitung ciri adat jeung ciri khasna teh. Contoh aya ketua DKE ngaji ari bahasana teh nya kitunya. Terus nya kitunya dihitung. Bubar ngaji teh nya kitunya teh 120 cenah. Lain meunang ngamangpat istighfar teh. Kade manis tahopa dengkeun. Manis tahopa minal ulama'i, manis tahopa minal masyayikh. Bahkan dina beberapa hadis jeung asar saha jalma nu ngahinakeun ka para alim ulama wayahna ieu payab talia dengekeun maka ku Allah bakal dibere cocoba spontan teu dingkekeun deui di dunya keneh ieu payab taliyahumullahu salasa balia tilu langsung nu mata kade ye jeung urang kunaon rumah tangga kieu kunaon ekonomi kieu kunaon jabatan kieu bisi aya kereteg atawa pikiran dina selama ieu urang ngahinakeun ka ahli Allah eta nu pauri. Ketika aya bahasa yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat, geus jelas ulama mah geus posisi ku Allah geus diposisikeun. Urang mah bukan siapa-siapa. Aya. Khosiro bakal rugi eta si jalma teh ku akibat nyapelekeun ka ulama. Khosiro ad-dina bakal rugi urusan agamana. Di mana geus rugi agamana maka bakal paburantak urusan dunyana. Tos kitu. Supados objektif ulamana nu mana gitu. Kade. Ida utli kolab dil ulama dengekeun muncul dina bahasa teh. Upami diitlakeun lapan ulama maka fa innahu yang soripu eta teh ditasorupkeun ilal ulama isyariah. Bismillah. Lain ulama dunya kade.
Sanu dimaksa didinya ulama syariat. Lain ulama dunia. Mana ulama syariat, mana ulama dunia, engke heula. Dina Al-Qur'an aawangi muka tafsir. Itu hampir Gusti Allah ngulang kana keistimewaan zaman nu dibere ilmu ku Allah. Ayat nepikeun ka 18 ayat. 11 surat Allah ngaistimewakeun ka jalma anu ngarti. Ternyata nu ngarti didinya dina tafsir sepakat. Lain ku pertentang ngobrol cara kieu. Lain ketika ditanya jago ngomong. Tapi idrok daok kana naon bae perkara tina ilmu beuki deukeut jeung Allah. Eta ulama. Nu matak torojo we innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Aina ente kadarieu dianting, dikongkorong, dipikok, tapi wawuh jeung Allah teu bisa ngajawab bag-bagan agama, geus tepi ta kana eta. Geus tepi. Ngan ulah bangga cicing didinya, salat ilmuan gitu. Ai ka tepi kan ku salat, ai ka Allah geus ngarasa ai salat hancur keneh rukun jeung syaratna. Nu matak bahasana kieu. Afala ta'lamun, afala ta'qilun. Ketika ayeuna nah mana teh apal teu? Nah mana teh ngarti teu? Itu tahu deh. Ketika ayeuna muncul ayeuna ngaidrok tina hasil pengetahuan intelektualna hebat tapi nganterkeun kana daokna kana maripat ka Allah geus tepi kana ulama. Ta eta ilmu syariat gitu. Acan lamun dibuka nyawa dina Ihya Ulumuddinnya. Keung euy. Dina bab ieu awas. Man ahana manistakhofa darajat ulama ku Allah. Awas tinggalkan. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifu alwanuhu kadzalik. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Tinggalkan. Hartina kieu. Jeung ti sebagian manusia. Wadawab gegeremetan, sireum cucunguk nu karitulah. Wal an'am ingon-ingon. Mukhtalipun alwanuhu beda warnana. Kadalik. Nya kitu deui. Tapi innama yahsyallaha min ibadihil ulama, ti ulama orang nu pinter ngarti ngaidrok kana naon bae perkara tapi sieun ku Allah maka bakal tepi kana darajat ulama jeung jelema nu sampurna. Ayeuna lamun urang di kopeah, di jas, di sorban tapi teu daok maripat ka Allah gerang ngarendeng jeung an'am. Apal an'am? Sesatuan. Gak bisa jadi ketika domba disada kerengan keroan Allah bisa jadi. Jadi nu ngabedakeun teh eta. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Eta wetos. Erek jadi pengusaha tapi sieun ku Allah, ulama kan deh. Erek jadi wali kota jeung bupati gubernur tapi boga rasa sieun ku Allah eta mah merangkap Nabi Daud. Nya raja nya nabi. Nya ulama nya umaro beuh. Ngan jarang umaro sieun ku Allah. Sieun teh ku atasan. Bener. Sieun. Teh ieu. Bahkan aya bahasa
Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tuh. Jadi didarajakeun nanti alus ulama. Kira-kira posisi ulama cek hadis al ulama warasatul, ari ulama teh warisan para. Kira-kira nalamun dilecehkeun eta ulama, nabi resepkeun moal ka urang. Ongkoh hayang sapaat ari ulama di ngengewa. Sok teh. Ulah ku pedah sangsara, ulah ku pedah kana bektu, ulah ku pedah aina leumpang. Ari sieun ku Allah maka hade inna fil jasadil ulama samun, dina jasad ulama teh racun nu bahaya. Kade hati-hati. Ai dina nu kieu malah jauh lah. Ngan dia mah nyampeukeun we unggul. Bisi. Da urang mah katipuna teh ku passion atuh da. Tuh. Kedudukan ulama dina Al-Qur'an ternyata strategis ku Allah. Strategisna ulama ku Al-Qur'an ditempatkeun ku Allah hiji jadi narasumber urusan hirup jeung kahirupan. Sok dimulai hal nu kecil napikeun ka nu gede. Ku ulama loh. Itu kade. Kedua, ciri ulama. Katilu, kautamaan ulama. Kaopat, tugas ulama. Siapa lela? Tadi wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Nu ngabedakeun mah urang teh makhluk jeung Allah teh bentuk euy. Cucu ngukil bentukna, laleur jeung sireum ieu bentukna. Naon teh anu sok hibar kana irung teh sok rada culangung teh. Laleur. Nu tidak tahu kehormatan. Laleur. Ketika direndengkeun urang di wadawab wal an'am wa minan nas muhtalifun alwanu, itu beda-beda. Tapi ku Allah bisa akur ku yahsana. Rada taekeun euy. Rada taekeun. Pernah ngadenge hileud mau pare. Mau pare. Dina torikona we hileud. Dang daunan. Mungkin manehanana kunaon teu balang dahar kana buah anu aing ku Allah dititah cicing di dieu. Geus tepi ka dinya can. Da kitu sia mah. Sireum di dinya da. Naon sababna? Ketaatan nu matak tadi nu bisa ngabedakeun antara lain makhluk Allah nu sampurna teh ku yahsa. Orai kadut di dinya we ngajedog. Aya lele urang ceplok, aya jair ceplok gitu. Tara liat orai kadut neangan kadu kaluhur. Naon sababna? Bagian bangsat eta mah da berperusak. Kan gitu. Jadi tupoksina ku Allah teh masing-masing dibere. Tara aya anu ngadebat kunaon Gusti abdi sebagai cak-cak kudu terus ngadaplok dina dinding. Cek Allah teh cicing we sia. Ulah kudu capek dan kegen aya nu hibar ka hareupeun irung sia. Hop lalu di pan urang mah teu bisa. Erek nurutan cak-cak, moal bisa. Cek cak-cak teh keun we bagian aing. Sia mah kamari pat we kalau cek cak-cak teh gitu. Kadenge teh ngobrol bieu di dinya. Yahsana ye. Orai di dinya, kuda di dinya, domba di dinya, heulang di dinya. Geus kitu. Anu ngabedakeunna alwan.
Innama yahsallaha min ibadihil ulama. Kedua, yu'tal hikmah. Nu disebut ulama teh nyaeta ketika narima ilmu sok mangihan hikmah tina ilmu. Contoh. Ilmu nanti di mana orang ngarumpak karena paharaman ti Allah akibatna bakal anu. Tah si eta mah geus ketika nguping nahyun ti Allah teh geus kaidrok naonana asbab musabab jeung akibat. Ari urang mah lamun geus terjadi kakara kitu heuh geuning. Ulama mah teu. Tuh. Anu dimaksud ulama wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi ilmu nate lain kudu jadikeun pembendaharaan dina otak supaya disebut kiai. Dengekeun sia. Pembendaharaan masantren ka ditu ka dieu supaya jadi balik jadi ustad di damaku masyarakat lain dengekeun sia. Titik geus sieun ku Allah. Ketika muncul sieun ku Allah, maka muncul rumah saya tugas bersosial, berbudaya, berpolitik, berhukum, berekonomi, maka gitu. Lain ciri sampurna ilmu jelema teh make sorban lain. Matak yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dibere kahadean. Maka punten. Kenapa ya mah orang langsung? Teu kudu lain ditanyakeun mah. Ulah nyebut aneh ketika ada orang intelek, agamawan ketika di tengah masyarakat dihinakan. Ada apa? Sakitu. Aya naon? Lain ku belet. Hati-hati. Kanjeng urang mah ulah we nya. Tetalah geus sakitu. Ciri namana ciri ulama teh anu ku urang bakal jadi rugi ketika ditinggalkeun, diluluconkeun, dihinakeun. Hiji, Imam Ghazali dina kitab Ihya Ulumuddin, wa min alamatil ulama akhirah, tanya ulama syariah, di mana urang ngahinakeun ka ulama. Ulama nu mana nu bakal ngakibatkeun ketika ku urang dihinakeun jadi rugi urusan agama urang. Hiji, anu ngagaduhan yahsyallah khosyah. Jadi upami ulama tos gaduh raos sieun ku Allah, maka ketika ku urang dihinakeun kira-kirana saha nu ngajawabna? Lain ulama, Allah langsung tak ada hati-hati. Jadi moal kekerewet karena amplop pilkada ulama. Moal ngudang proposal jeung transaksional jeung material, tapi jeung akhirat lah. Keur usum goblok ini aja. Lamun ngahurungkeun imah mah urang erek nyoblos. Hurungkeun heula hate sia teh. Alah geus kadinya nya we. Ya, kenalah kagok lah, lurus ya teh. Lanjut teh. Lanjut belah. Gas gitu teh. Gas. Jadi punten. Khosyah didinya boga ilmu moal dijadikeun alat, dijadikeun dalil ayat Al-Qur'an, hadis untuk kepentingan duniawi. Sakitu. Mana naon teh didalilan, dikiaskeun. Marah cair proposal. Lain ulama nu kitu. Hiji nu khosyah. Ari khosyah ketika geus bertindak membuktikan fatwa, ijtihad, kebijakan naon bae perkara, yakin moal kaluar tina hawa nafsu tapi kaluar tina wahyu jeung rohyu. Bejakeun.
Patak aing mah haram, tak ku pilkada aya nih dibere duit 5.000 perak, haram aing. Komo 5 miliar. Naon sababna? Riweuh atuh, nya ulama ngaluarkeun fatwa karena duit karena isukna bakal pajelit kulit sia teh. Lamun ku artos bakal ting laleos cik aing oge. Mun ku harta bakal jumawa, lamun ku materi bakal silih naon, benci. Tapi lamun dasar agama. Ayeuna mah da eueuh. Baheula eta. Baheula. Di konoha kade euy. Ieu karunya pan was capeun. Coba lamun yahsa kabeh bawa dipencerong. Dipencerong ku boga yahsa. Erek transaksional suara di mana sih aya tempat nu bisa salamati Allah. Tah ieu politik tasawuf. Aya tim sukses colotnya nomor ieu, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 boga yahsa keheulaanan aing kudu transaksional. Beuh, lamun geus kitu insyaallah calon moal aya nu sangsara jeung moal aya nu bangkar euy. Nya teu salamatkeun kabeh calonnya. Ulah diuncalan. Usaha nipu naon? Calon ulah marukankeun ke bakal moal dipenta pertanggungjawaban. Weh. Leuheung masyarakat 500.000, palebah nu kararieu pan 5 juta goblok. Cicing jujur-jujuran aing. Siaolan paling ogen. Coblos nomor 2 ya, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, macam. Ku aing 200.000. Kanu kieu mah moal 500.000. Nyawa. Dibebas nage ku Allah beki gede tanu kitu mah sia. Masyarakat mah ditoel hungkul ka neraka na oge. Ulama mah ku ieu ku malaikat. Cing. Hampura ieu kudu ieu. Aing nyalametkeun umat teh dah susah atuh. Ngan bisi teu percaya isuk papangi jeung aing ngariung, hompi empah di hareupeun neraka. Geus jelas kan? Engke ku pikihna dibahas engke. Pareuman heula ieu engke. Bisi teu kaharti. Hiji yahsa. Jadi lamun geus mawa yahsa, geus boga sieun moal melanggar kana perkara nu dicaran ku Gusti sing lurus. Tak doakeun ye di kota Tasikmalaya calon anu 5 sing sarehat dohir batin. Teu sarehat erek ngarewa itu ieu mah urang sangakeun we ka Allah. Pilgub pileg pilek kabeh ngariru goblok ngomong. Ngadadak darai ke masjid. Geus jadi di teang kupingguan gen sesah nuju meeting. Nya nu kitu pamimpin. Hiji, kadua, khusyuk dina ibadah. Totalitas. Ulama uhrawi kan. Yuk usaha sing karena Allah sing totalitas. Sok ulah memble sing total. Itu ulama loh. Jadi khusyuk gitu. Usum ngaji, usum susah datang ngaji gitu. Geus bunga eueuh deui can jadi ulama gitu. Khusyuk. Katilu. Tawado dina hatena payuneun Allah jeung papada manusia. Ieu nu berat ya. Kaopat husnul khuluq, sae akhlakna. Nomor kalima ulama uhrawi mentingkeun akhirat ketimbang dunia. Lamun ayeuna kana pilkada urusan material geus batal ulama geus sakitu. Bejakeun nya kasadaran. Lamun urusan material. Bahkan karek calon oge sudah dituhankan atuh.
Kade. Punya husnul khuluq ieu cirina. Matak aa menggali menakan hampir kana 80 genep hadis 67 asar teras ayat Al-Qur'an dugikeun ka 16 sampai 17. Ini bahayana urang ngahinakeun ka para alim ulama bari alim ulamana nu cali. Tah mana ulama su nya aya we tinggal balik nu lima ieu. Mun ibadah teu husu kene mayunan sieun keneh ditinggalkeun ku jamaah jeung masyarakat teu kudu sieun tawado gitu. Puntennya tawado mah di dieu nya da seueur atuh nu kieu bari meurepan hatukangeun. Tawadu mah dina hate. Inna tawadhu'a la fil riqab wa inna tawadhu'a fil qulub. Surah Abu Bakar. Tawadu teh lain dina ieu. Tapi dina hate. Tah ieu kade urang doakeun mudah-mudahan ulama ukhrawi, ulama sepuh nu masih kena aya sing paranjang yuswana. Urang ge sing jarari ulama nya. Teu kudu seueur kitab lah. Teu kada. Penting mah seueur karya. Hiji nomor kedua, jelema bakal rugi urusan dunyana lamun ngamusuhan pamarentah. Tuh saimbang kan? Atiullaha war rasul wa ulil amri minkum. Minage min ba'di. Dina intelektual urusan ruh bagian ulama, bagian materi umaro. Tuh. Ngan umaro Mang Ojon ulah dibikeun kanu goblok. Ari keur init jeung kepentingan rakyat mewakafkan diri geus jadi nyebeuhkeun sorangan. Ulah kade, keur usum ya. Urang teh dalam hati saeuna teh jinya teu nyoblos bisi beunang ku penjahat. Nyoblos bisi jadi jahat. Istihoroh we lah ku 5 perkara lah. Mana teh angga. Jadi lamun ayeuna urang pupujeun RT halormat ka dieu. Sia can kawin eueuh tanda tangan domisili RT puyeng sia teh. Bener teh? Hormati, hargai RT teh kade. Keur mah gajina 150.000 geura. Teu sopan. Lamun aing jadi presiden mah 2,5 juta saminggu teh. Tapi da moal. RT 150.000 kitu oge rapelnya dihijalah karunya aing. Jaba korban dicarekan. Ulah euy, hormati. Hormati. Ada cina RT na tara ka masjid kajeun. Kitu-kitu ge RT tara ka masjid sia. Tara ka masjid teh jadi RT. Sekaku aing dah. Kade-kade, sok. Itu urusan dunia. Erek muka perusahaan, pan kudu aya IMB, kudu aya perizinan, pan urusan saya teh. RT, lain urusan DKM sih. DKM tong pipilun ngajedog Pak Imaran sia teh. Ieu mah hoyong susurubut ngiringan. Bagan doa sia mah. Dengekeun. Ulah bagian nyetel LPG sia teh. Riweuh atuh. Nakuing mata kasih kali. Insaf dari nama saya. Tiba heula. Abi laporan ieu. Pek. Bismillah. Si manfaat maslahat jeung umat. Ngan lamun aya nu rek nyurangan siapapun orangnya, termasuk ajengan di dieu jeung aing. Hak rakyat loh. Ulah yang pipilueun. Ieu mah ajukeun 100 juta, ka masyarakatkeun 60, 40 dilebok ku manehanana. Marukankeun eta lain pinarakaeun.
Punten. Halah sesaji geuning aduh. Atuh jaket jadi jaket. Pajak jadikan bahan diinjak rakyat. Kan udah terjadi. Tapi mudah-mudahan ku kepresidenan para Prabowo, mudah-mudahan sing bangkit nasionalisme bereligius. Amin. Tak aungi gaduh informasi tadi Jang Budi keur ngariung di saung Toriko Daharia. Bener guys ya? Toriko Ad-Dahariyah. Jadi lamun rek nu ka tukang mah tukang dahar we geus. Ngadeng ini informasi bahwa Menteri Pendidikan SD Sekolah Dasar dan Menengah oleh Sekretaris Muhammadiyah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sok mudah-mudahan doakeun RW RT ulah dimarusuhan karunya nya. Bisi urusan rugi urusan punya urang. Jadi aya nu jadi RT aya. Arembung sia mah. Naon? Pakai jabatan jangan nganterkeun agama Allah. Dan dicekel ku penjahat mah moal maju tuh ah. Awas isuk jadi RT tah. Bakan tengahnya. Cek RT teh meureunana, "Hei ngaraji, ulah ngahei we ka dieu bansos ya teh." Ya RT ya mah ngabejaan we. Dejung masyarakatnya dibejaan dina grup bansos mah caringos eta. Ajengan ketua DKM Mang Agus ngumumkeun salat mah dah hese. Aneh. Tak ajengan teh sing baleungharnya. Awas. Alladzina yaratabuna umurad dunya anu nertibkeun geus urusan tata kelola kota jalan itu ieu urusan aranjeuna we. Urusan aranjeuna urang mah teu kudu intervensi ngawuruk we bisa loba aja bisa dina paimaran teh. Ari geus aya aliran sesat nyalahkeun geura ka pamarentah jeung ka polisi ka marana wae ka bakor pakem. Pan emangna kompanye wae atuh. Edit. Ya paduli aing mah keul balik-balik jeung lah. Nah. Teu sieun aing. Asli aing mah. Ulah nyalakeun masyarakat. Dita khutbah neangan ai PT hadir dina riungan daya amplopan. Oh khutbah, masyarakat ngaharuleng per Jumaah. Aing linu aing saya nu kari itu. Ka mana ajeunganana? Dari itu mah cenah calikna aya artosa. Khutbah mah da teu aya. Cuma hatur nuhun ketua DKM. Eta nu salah saha? Ajengan. Kade. Sok urang doakeun, urang dukung pamarentah urang mudah-mudahan sing nganterkeun mayungan kana keamanan nagara urang sadayana. Amin. Sok urang doakeun ulah dimarusuhan. Keun masalah beda hulu mah jeung beda pendapat wajar. Aage teu wani ngalawan ka Mang Ahen. Nyagen supir UI, palebah ka RW-an mah ka RT tuturkeun. Dihormat RT RW. Ulah ieu mah nepi ka imah. RT ditalengoran ku pedah teu kabagian bansos. Ya Allah. Heuh tatangga sia. Ulah euy nya. Ulah peupeuje. Urusan dunia urang bakal rugi. Kunaon men ngahulang pandek muka perusahaan. Aya teu ditanda tangan ku saha ku RT ku RW. Da bonganna maneh mah ngamusuhan ka RT. Eta. Jadi teu salah RT, salah urang. Wa manistakhofa bil jiron. 3 sajama nu ngaluluconkeun nganggap enteng ka tatangga peupeuje. Ka tatangga urang. Kapayun sabiji 40 kapengker kakenca katuhu tatangga kade. Matak cek dina Isadur Rafiq di mana urang maksiat itu anu 40 lamun repeh kabagean dorakan.
Kebagian. Batak jeung tatanggi mah pepuji, duh. Ieu mah ulah sampikeun kieu. Urang kaleungitan kabar karampogan tatangga anu seurina euy. Lain masyarakat, lain tatangga anu salah jeung seurikeun, salah urang tidak berbuat baik ke saha? Tatangga. Aya apaan dongeng nanya. Tatanggana teh beunghar. Barang bere kan eta teh, ngan anu diberehanana iri sirik gitu. Beli mobil diomongkeun. Palobah nu boga imah tatanggana teh gering. Kudu dibawa ke rumah sakit, mobil eueuh. Da kulantaran geus goreng kanu boga mobil, mere nginjeum ogen pan wegah lin. Nu akhirna rek muka panto paeh teh heula. Ibu teh telat dibawa ditindak ke mas. Emang gak ada mobil? Ada. Yang siapa? Milik tetangga. Kenapa gak minjam? Saya jelek sama ke tetangga itu. Hubungan siapa? Gitu. Taksing sararai. Jeung tetangga mah saeutik mah loba. Nyesa-nyesa sia teh. Walatra bebal. Lamun nyesa korek. Saeutik loba walatra. Gitu. Awas, ya tawassalu biha ilal matlub. Naon baik keinginan punten bade hajatnya. Kunaon? Bibi, biuum, Jang Budi, Mang Holis mere bantu ketika aya acara di dieu. Mungkin kebaikan mereka ada kebaikan kita. Seperti itu. Coba lamun urang goreng ke Jang Budi. Hancurkeun gasna we heula. Tutup jalan eta. Ini satu contoh. Jadi jangan terlalu menyalahkan orang lain, introspeksi kenapa orang lain jelek terhadap kita. Segitu ya. Abdi teh kaditu ka dieu jalmi teh karore. Ari sia baheula keur jaya bageur. Korek. Amal sia teh. Kartos teh. Gitu. Terus ya amal urang teh. 2, 3, 4. Sahajaman nu ngaguguyonkeun nganggap enteng kabaraya eta mah baraya nasab sadarah wargi min puruihi wa puruiha ti indung rek ti bapa ti aki rek ti nini khosiro mawaddah akan rugi masalah ikatan cinta di tengah-tengah keluarga. Aya si eta mah geus curiga bakal bubar cinta. Ae ahlaka mahabbatahu ruksak ikatan cinta keluarga lamun aya jelema nu goreng ka tetangga kade komo kabaraya matak sok aya istilah geuningan batur jadi naon dulur jadi batur ulah kajeun keneh nu ngabaturanna batur lah nyes urang mah ulah baik we kan erek dulur jelek ka urang mah halus we. Paduli rek ngomongkeun urang, rek koret ka urang, ulah urang mah sing halus we. Tingalikeun. Nabi Muhammad kurang kumaha dihianati ku Abu Lahab. Laras teh. Tapi ketika putri nak dihina ku orang-orang muslimin harita, Nabi Muhammad anu pasang badana. Ulah sarwana nya. Kade. Jadi ikatan mahabbah di tengah keluarga kudu ditamankeun. Di mana-mana geus hina antara keluarga wayahna bakal ruksak ikatan cinta anu kaikat ku darah jeung ku paur. 5. Wa manis tahopa bi ahlihi. Sajaman nu sok ngaguguyonkeun ngahinakeun ka pamajikan kade ya mau khusus kan utos nikah pendeknya. Jangan sekali-kali membohongi istri. Maka kamu di luar akan dibohongi oleh siapa? Oleh orang-orang yang dekat terkita akibat urang ngabohongan kalau. Matak lamun klien atau naon lamun urang mau hubungan usaha jadi terpercaya
Tong aneh eta teh aya asbab urang ngabohongan pamajikan. Kade. Kunaon aing jadi rugi. Aing pernah mere mahugi ka batur. Eta teh efek bahasana kumaha? Khosiro tibal ma'isah ailad datul maksab alladhi ya'isu bisa babihi. Jadi kan laki sih aya. Maju mundur maneh dina usaha ternyata aya doa nu terhebat ti awewe. Tos dugi ka dinya teh can. Mang Dadan samboge saya. Hei. Jadi urang melangkah teh awewe mah ngadoana teh langsung. Ari urang kadon pesta pora di luar. Atuh teu boga duit mah atuh cium-cium unggal isuk atuh. Ieu mah duit teu dibere dicium tara. Open BO unggal peuting sih. Goblok. Hati-hati. Karena apa? Tetesan air mata dari wanita adalah gambaran jutaan bahasa rasa. Nu ngajawabna Allah. Balik ti teh sasadu nya langsung nyi hampura. Aing muka konter HP di baradong cenah aya naon ieu teh pan siang ngaweaan rana. Bari teu bebeja ka salah pamajikan bebeja atuh da pasea gitu. Awas khosiro tibal maisah. Jadi nu ngarugikeun teh lain batur urang-urang kene lalaki dengekeun sia. Ya memuka bordelan benang pajelit. Muka rumah makan, halamar, ieu aya naon bisa asbab adatiah jeung syar'iah. Nah, cek Rasul loba ngahianati kan jadi bojo. Taksin jujur lah. Nih akang hayang nyandung, jujur. Ditengor-tengor atuh naon. Jeung awewe jujur salah ngabohong lepat. Allahu akbar. Tinggalkan ladatal maksab pamagatnya apa boje? Lamun kasab urang kunaon mandet hese buka ridho awewe. Sepakat ibu-ibu? Sing tarik atuh ngaraka delengeun ku salaki sia. Ece, ek dibalikeun. Osok tara lamun suami keluar dituturkeun napikeun kana lawang panto. Ieu nu jadi asbabna teh bu. Tuturkeun. Tepak bere motivasi, Kang engal uihnya. Sosana teh barang bawa, nu penting jasad jeung ruh akang balik sosana jan teu mawa harta. Anjir edan usahana tadi luar teh si eta tah. Yuk kan sumanget, leres tuh Ji? Leres. Mai? Leres. Tuh. Coba ya. Mau diken pamajikan uing nya kan awewe. Kan sok ayah. Ya udah di mana? Masih di jalan. Ya udah nyampe, paduange sumanget atuh di luar ge. Iya mah. Di mana sih ya? Mantap. Allah. Iya mah ko aya beban kaluar rek usaha, dibere beban mental ku awewe rek sumanget kumaha dengekeun ibu-ibu lain kada nyengit sia teh. Jadi teu purun balik ke. Ternyata ada aya naon? Dorongan secara hubungan emosional yang tidak lihat bermaterial, tapi aya emosional nu batak nganterkeun kana keberhasilan.
Nyi hayang usaha ieu teh. Modal di mana? Tah, dengekeun sia. Sambut ece kieu. Hayang usaha nyi. Karena naon akang Cicobi. Hayang muka derer. Ulah seuri. Deler nu aloh heuh. Naon atuh cici? Deler naon mau mobilan. Masya Allah, cek suami teh, akang gaduh modal. Nya kitu nyai, Kang, tos aya nama kieu. Abdi gaduh ali ya Kang ya. Sabaraha gram nya 5 gram ya, tak akang tina mas kawin, Nyai Ridho, kange keberhasilan akang mangga. Weh, teu boga modal, dorongan pamajikan alus. Ngan lamun geus hasil, dengekeun loba lalaki nu kieu. Dengekeun lalaki sia, mun deukeut ku aing jeung ieu na ieu. Modal ti awewe, dengekeun. Gelang dicoplokeun tina leungeunna. Kongkorong dicoplokeun. Geus hasil mengkhianati nu bere modal. Nyungsep sia tah. Sepakat ibu-ibu? Henteu cenah tuh. Ya kade. Seuk seueur eta teh peupeujeuh. Punten ieu. Ieu lain lalagaan, lain heureuy-heureuyan, ieu serius ya. Dan memikirkan katuncar eueuh hiji sagorolong ge awewe sia lain maraneh laki. Nya ece matak puyeng we. Matak lamun rumah tangga mung ayeuna resiko dapur mung berat, ulah aya dapur sia teh. Aman meureunannya. Ka warteg. Jadi pepeujeun ya ka caroge ka upami hoyong sukses pepeujeun buka pintu ridho nu jadi pamajikan. Karena gitu ay pamajikan mah balik mawa duit wah baringah gitu. Pamajikanana salakina nyalse gitu meureunna teu berhasil da milu baheud lah we teh. Kudu nama kieu intu akang da abi mah teu naon akang sok sanajan teu mawa duit gitu sabaraha perak acan ngan mikir we nya. Ulah gitu. Asing sing laras we. Da ece ibu caroge ibu teh upami sumping ka dieu teh sok curagan teh kieu. Untung abi mah gaduh bojo teh bageur. Ngan sia ulah cicing dina bageur awewe, mikir sia teh. Entak abi mah tara ka mana-mana dan bojo tara barang penta. Kaguam lalaki nu kitu. Mikir kuduna mah. Kade. Sok progres buka, tapi tolong ketika berbicara Al-Quran, kamulah kendaraanku dan aku kendaraanmu. Wah, prikitiu banget atuh. Tak ditumpahkan we mah penting kendaraan. Kade. Jadi kerugian ieu kudu diantisipasi ku ternyata aya hablum minanas. Hiji ka ulam, kadua ka tetang, katilu kadul, kaopat kabara ka umaro kalima kapama kade teu cukup cicing dina daok maripat hablum minanas sing asa. Wih ti dieu teh ngejak yudo ka pamajikan teh nya. Nyi urang yudo lah ka teunuh gitu. Bebas mangga daripada mikiran teu boga bea. Error HP menang lah. Kanjeng Nabi kan gitu geuningannya. Bada asar uing ngacan can nyobaan. Pami Kemis bada Jumat Kanjeng Nabi sok rada aya gurau sareng bojo. Naon margina? Anjeunna gaduh progres dinten Jumat kedah menyapa fakir miskin. Da urang mah henteu atuh. Aipek teh Khadijah diatur sauran. Siti Khadijah lumpat Kanjeng Nabi nyumput. Meunang ajengan tak kikituan teh ajengan bisa ulah gengsi sia teh. Kikituan ngecek batur teh yeay. Sarulkan. Menang gitu. Kalau berbicara masalah romantis Rasulullah tidak akan kalah romantisnya.
Ari pek teh naha di pilarian Kanjeng Nabi teh nyauran deui istrina lumpat deui di pilarian teu aya ari pek teh nyampak aya caket umur jam-jam di dieu di urang mah toren atuh kesusukan saraat atuh. Masya Allah. Ai teh kumaha begitu kan si Teo di jaban eta kit. Ya qurrata aini. Calik dirinya bageus. Wahai hiasan hati. Ruhi. Mana mah ini gengsi atuh begituan teh atuh. Hayu beleko ka pamajikan teh nya. Ari pek teh calik ku Kanjeng Nabi langsung dikira. Ku cai di keburu. Siti Khadijah langsung kita bikin Roma mun ayeuna gitu mun ayeuna eta kumaha lungsur malaikat Muhammad bejakeun lamun umat anjeun kitu maka tina keceretan eta bakal jadi kiparat kana dosa salaki pamajikan sakieu teh komo genep emer cerai ya tamangna. Tutu kuat deh nyum. Balik gue ceket lah. Allahu Akbar. Gimana kadek? Tunjang kesuksesan rumah tangga dengan membuka pintu keridoan seorang istri. Kadek. Bisi urang titip berpoe dina usaha mungkin aya pamajikan kapilaraan ku urang. Matak amat teu boga duit ge ka pamajikan. Rek mere meuli baju nu 2 juta, 3 juta ge bebas asal aya duitna. Bener teu? Eueuh mah ngajedog goblok. Ripu aing. Bebas. Rek pamulikeun emas embung aya ah. Eta teh cecekan aya leungeunna. Asli. Soalna kieu bebaskeun we. Bebaskeun. Komun aya. Mun eueuh malah. Jadi masalah deui. Tah mang ayinya jang ayi mah jan. Cana kalau igamir kadinya tah. Sok lelumpangan di dinya dengan kubuk, armis, naon teh. Ku batur teh katingali di kamera, masya Allah romantisna daripada anu di kape ngajaga gengsi bari menang nganyuka hutang. Eta urutai di sawagaring. Allahu Akbar, masya Allah. Awas, yang namanya perempuan itu bukan dengan barang istimewa, tapi barang sederhana. Coba, awewe teh erek keluar. Palba aya kokotor dina ieuna. Neng, jangan dulu keluar, nanti kamu malu. Ini ada kotoran. Cokot ku urang. Buh, berharga. Daripada nyakot bom atom dina luhureun teh. Demal aya. Sok. Punten ieu makan utos gaduh bojo sana. Hal sederhana bangun. Ngelekete ke pamajikan bebas lah untuk membangun romantisme. Lo sapaehna sih. Sok mojon lah gitu lah. Ayun aming pamajikan teh peuting da kitu tah. Bebetkeun kana kasur gitu. Deh indah cek budak teh ye itu bapak. Supaya terugi dina urusan dunia. Sok bangun usaha dengan keroman bisa. Insya Allah. Tuh bisi pajarkeun modal nu kieu eueuh aya jang deui gitu. Gitu dia tah. Tuhnya serius. Jadi ieu 5 pondasi nu bisa nyamatkeun kana kahirupan urang. Hiji, urang mulyakeun para alim. Kadua, urang hormat pamaren. Umaro katilu sing nyaah kadulur. Kaopat hargaan tatangga.
kalimat simpulnya kapama eta teh hiji. Ya, komomun masalah eta. Tadi aya landatal maksabnya bahwa alladzi ya'isu bisababihi. Janten sukses jeung kesuksesna suami ternyata ada dorongan doa yang tidak terdengar di belakang kita adalah istri. Masya Allah. Osok dititah doa apa majikan? Udah siapa? Ngajaran kita, Bu, baca doa ini ya. Tapi tidak doakan, Bu, baca sholawat ya. Gadenge ku urang, alah, mere 2000 teh sapoe era. Sok. 1000 kali sholawatna. Osok ka. Sia mah nanyakeun saat head atuh da. Tos ieu nu 5 pondasi PPJ sing dijadikeun urang landasan hirup. Hiji, hormati para alim, ajengan ustaz sanes kadek PPJ. Terutama guru-guru urang nu parantos nyampeukeun alif-alifan ka urang. Nomor kedua, hormati para alim, para umar, pamaren, keluar, barai, pamaji. Insya Allah pami ieu urang bakal salamet urusan ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah.